suruh teh. Jangan nyanyi. Ya. Ya naon ke dialaan kieu? Naon itu? Lain naon pan itu kebon batur masuk segala dialaan kieu. Tenan. Atuh menta itu kebon Teu meunang. Da di dieu ge perlu keneh suluh mah. Namun iku banget teh. Lain banget teh, hek bebeja heula atuh. Menta atuh. Tadi bebejana Pan eueuh rek babejana. Sarua jeung mau kemarin kieu mah atuh teh. Tadi mah pan eueuh. Tong sok gagabah ieu ulah ala kieu teh. Da ieu teh kebon sorangan. Nu bogana ge masih keneh butuh teh. Ari teh sok main ala kieu. Aing mah nih asa banget. Lain banget teh lain. Akan. Tuh nya kitu kalakuan teh. Suluh wae sia teh keur maleutik suluh Guys, suluh bawa. Kecuali teh daek kanu garung heula jeung urang daek henteu. Arek naon ngadon kanu garung da teh. Da teh meureun sorangan hirup teh. Cik sasorangan sia teh. Aing mah kitu we sia kunaha. Ayo, batur dong, ayo. Cakal. Sia. Ayo sia kunaha. Mau batur. Dasar si balgum sia. Ayo mau batur teh. Pak, Iya, lain Pak. lain make arek. Sok apaan kieu rek nanya abi teh. Heeh, Pan isukan teh lain nitah gawe teh ya. Gawe di dieu. Iya Daek lain. henteu, ieu kebon ieu bersihan. Ieu teh Lele urang jeung saha? nya sorangan atuh. Pan itu nu sakieu legana piraku atuh kudu sorangan. Atuh eta teh hayang gawe emong. Ai gawe mahal. Heuh kieu lamun hayang gawe, gawean ku sorangan pan meureun butuh duit. Butuh duit teu. Ai butuh. Lamun ku lobaan ieu 5 poe ge beres. Ari ku sorangan 2 minggu ge beres pan jadi duitna jang eteh kabeh. Cik diuk heula di dieu diuk. Ah nang Pan we. heuh pan butuh meureun eteh teh nya. Heuh butuh. Aya ayeuna butuh henteu. Nya butuh saha teh butuh atuh kudu duit. Lain samemeh gawe mumpung jelema atuh. Urang kanu garung heula sakedeung daek henteu. Arek mahal. Lah 5 menit ge beres. Ai mah naik kunaha. Sia teh. Ngomong. Sia teh ingat sia teh. Kok wae tuan sia teh. Da kebon lega tapi ka aing teh sopan. Dasar si balagum. Nuju naon ieu? Iya ngapucuk. Ngalapucuk. Lain mending ngalira sia teh mah kersaan. Nah, atunya sorangan ada di kebon-kebon. Lain gitu bebe saya nu kumaha kitu sorangan di kebon mah. Anya mau ada guyublek kieu di kebon mah sorangan gitu jadi masalah dengan lagi kebon. Lain teh urang teh rek nagih hutang teh ake teh. Mumpung panggih anu kamari ieu teh ningal 500.000. Boga hutang mah. Heeh atuh aya encan. Can boga atuh tuh. Mai can boga wae aing mah. Ka dieu tuh malik aya diajak ngomong teh. Por make mabet kitu. Ada sok Sing tepar sopan rugu, atuh, coba teh. sok tepar rugu, coba rek naon coba. Di mana? Nya siapa kitu? Perlu we atuh. Perlu we wok lah. Sabedeung mah. Teh nya cek aing ge naon. Mulunas hutang. Bapak mah kitu. Arek moal. Ngomong. Sok atuh buru. Ampun. Wah. Dasar si balagum. Dasar si balagum. Ampun. Kok teh awewe tah. Padahal mah diajak kagenahan. Embung. Oh teh. Mana jipi? Ini dekat itu. Teh? Murah lebih. Hei. Ieu keur naon ieu make di arit segala rupa ieu jukut. Naon itu Ieu geus make? beak ieu jukut ieu. Nah saha anu ngarit atuh? Hor, da pasti nu ding ka teh anu aya di dieu. Ai urang pan teh meunana rek bisa ngarit kumaha? Sugan tadi atuh. Atuh itu nyaho. Ieu gagabah wae make main arit pan dihaja ya tadi. Sok tutudingan. Da urang ge boga sarua doma mah. Da urang mah teu boga doma. Ai eta keur naon atuh cicing di dieu? Keur nangan barang urang murag tadi liwat jalan dieu. Keur ngarit meureunnya. Ya Allah, eta jelema saking kukoretna ka Lain aing. koret teh.
Tong sok gagabah. Ngalak kudu menta, mipit kudu amis. Ada aingnya henteu teu ngalamun kieu patut henteu. Ai eta tetep pake dicabutan kita tuh. Sian kieu patut daang mah mana sekalian coba Lain ka kebon batur teh awewe kitu aing teu sangka. Bener saha aing mah teu Harga eta aya di dieu. Tadi ge sia teh. aing galak. Kayaknya kamu galak di ranjang ya. Harus tiba gue teh sopan ka aing. Nuju naon di kebun abdi teh ieu. Hayu sia-siain nuju naon di kebun abdi. Mana naon atuh nanya mana? Milarian naon abdi mah maksudnya bari mantuan di teh. Mas urang murag di dieu. Oh, geroku mas murah. Maneh kunaon eta para. Lain ku naon teh, ieu nuju naon di kebun abdi. Mas di dieu baku mana sugan tadi. Teh emas dengan teh segala rupa teu kaharti abdi mah. Ban urang teh liwat ka dieu make emas teh Ada ngarti. malingnya murah ge di jalan atuh teh. Ah, sia mah kitu. Segagabahnya. Bongkena Di kebon beunghar, batur. nu beunghar masuk turinganan ka batur sia mah. Lah, sia teh tong loba ganeng teh, ayeuna mah. Sing ah. Tong loba ganeng, daek henteu. Naon? Ku abdi dipasihan 700.000. Mana duitna? Naon? Urang ieu ngan jeung abdi tuh kasaung ka itu tuh. Naon ieu teh? Biasa urang. Henteu sia maksud taruh buka aing teh sia teh mungkin aing teh mah teu gablang sia. Ampun. Sia cocok. Sia. Bagus sia. Aing asangan teh sopan abong kana beunghar sia. Tuan teh sopan sia bagus sia. Ah, ya sumpah. Kenyang. Ya. Ieu naon ke di alaan kieu? Ai naon pan ieu teh kebun batur mana sok segala di alaan kieu. Tenan. Atuh menta itu kebon Teu meunang. Da di dieu ge perlu keneh suluh mah. namanya ku banget teh. Lain banget teh heg bebeja heula atuh. Menta atuh. Heuh tadi bebejana Pan ge. eueuh rek babejana. Geus sarua jeung mau kemarin kieu mah atuh teh. Tadi mah pan eueuh. Tong sok gagabah ieu ulah alak kieu teh. Da ieu teh kebon sorangan. Nu bogana ge masih keneh butuh teh. Ari teh sok main alak kieu. Aing mah nih asa banget. Lain banget teh lain. Tuh nya kitu kalakuan teh. Suluh wae sia teh seueur maleutik suluh Hegae suluh bawa, kecuali teh daek. Kanu garung heula jeung urang daek henteu. Arek naon ngadon kana garung da entar. Da teh meureun sorangan hirup teh. Cik sasorangan sia teh. Aing kitu wae sia kunaon. Ayo batur dok ayo. Siap mau batur. Dasar si bagus. Ayo mau batur.